Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Thumma ila hadratil musannifain Muhammad bin Umar bin Ali an-Nawawi al-Bantawi وانظر إلى حضرة جميع صحابته من الخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة وأصحاب أحد وأصحاب بدر وأصحاب وإلى حضرة جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم ثم إلى حضرة جميع العلماء من المجتهدين ومقلدهم في الدين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين والمصنفين والمخلصين نفعنا الله بعلومهم أجمعين ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخهم ومن لهم حق علينا وإلى مقاصدنا ومقاصد من أحبنا ومقاصد مهدنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mulainya ngawitan ngaos mulai mengaji kitab Syarah Uqudul Lijain fi Huquqiz Zawjain. Sarah kitab Uqudul Lijain dina ngajelaskeun hak-hakna suami istri gitu. Orang sami-sami ngamutalaah gitunya, orang sami-sami naon istilahna perdalam gitu. Kumaha sih hak-hakna suami, kumaha sih hak-hakna istri gitu. Sebab dina orang berumah tangga meureun gitunya, nah eta teh kedah dibarengan oge ku ilmu agama. Naon hak kewajiban suami, naon hak kewajiban istri, ngarah orang terang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu maparina nikmat agung di dunia sareng di akhirat, Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat tungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Uqudul Lijain. Jadi saya nama dina muta'alaq bismillah teh cek dina Johar nya, cek dina kitab Johar Maknun cek para ulama ahli balaghah mah dina muta'alaq bismillah teh ayyakuna fi'lan mudhari'an khoson muakhiron cenah gitu. Jadi dina muta'alaq bismillah teh saya nama mangrupa fi'ilna anu fi'il mudhari bari khusus tur dipandeurikeun cenah kitu. Saya nama kitu dina muta'alaq bismillah teh. Jadi lamun ditakdirkeun mah bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Lamun urang ayeuna bade maca berarti aqra'u gitu. Berarti lamun keur pangkatan musannif, bismillahirrahmanirrahim alifu gitu lamun keur musannif. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya memulai membaca gitu. Bahasa Indonesia nama gitu.
Qala ngadawu saha al-faqiru hiji hamba anu banget butuh gitu. Al-faqir anu banget butuh ila rahmatir rabbi kana rahmatna Gusti Allah, kana rahmatna pangeran anu ngurus sadaya alam gitu. Al-Ghaffari sifatna itu Rob teh Al-Ghaffari anu seueur ngahampurana. Nah, Ghaffarnya segat kasroh. Muhammadun nyaeta Imam Muhammad Al-Mu'tarifu anu ngakukeun gitu. Anu ngaku gitu bil awzari kana pirang-pirang dosa. Nah, jadi ku banget ayeuna tawaduna musannif. Musannif ngabahasakeun teh al-faqiru gitu. Anu banget butuh kana rahmat pangeran gitu. Tapi da emang nya gitunya sadayana jalmi oge, sadayana makhluk oge pasti banget butuh gitu. Pasti butuh ku rahmat Allah, ku rahmat pangeran gitu. Dibahasakeun al-faqir gitu. Nah, jadi anu musannif teh atau pengarang kitab ieu teh Syekh Muhammad. Anu ngakukeun kana dosa-dosana. Basara muga ningalikeun hu ka itu al-faqir saha Allahu Gusti Allah uyubanapsihi kana pirang-pirang aib atawa nya aib gitu. Aib teh perkara anu piisineun gitu. Uyubanapsihi kana pirang-pirang perkara aib tina dirina itu si fakir satu. Musannif ngadoa teh kitu muga Gusti ningalikeun kana aib-aib dirina. Wa ja'ala sareng ngajantenkeun itu Rob yaumahu kana harina kana poena itu fakir khairan kana anu leuwih alus min amsihi tinimang poe kamarina itu fakir. Musannif ngadoa gitu. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Kama yang bagi bari teu beda seperti geus pantes itu hamdun lahu ka itu Allah gitu. Itu segala puji keur Allah sakumaha mistina sakumaha layakna gitu. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng ari kasalamatan Allah teh ala sayyidina cenah eta tetep mugi ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Wa alihi sareng ka keluargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi ada kulli maklumin kalawan sabing bilanganana saban-saban perkara anu dikanyahokeun itu lahu pikeun Gusti Allah gitu. Jadi muji musannif teh pertama nama muji ka Allah sakumaha mistina teras maca sholawat maca salam ka Kanjeng Nabi Muhammad gitu ka keluargina Kanjeng Nabi ka sahabatna Kanjeng Nabi saseueurna gitu saseueurna naon wae perkara anu dikanyahokeun ku Gusti Allah gitu. Nah gitunya ya, biasa we da ari musannif mah pengarang kitab atau nabi anu ngarang kitab pasti dimimitian ku hamdalah gitu ku muji heula ka Allah gitu nya. Sebab sakumaha dina keterangan kan gitunya kulu amrin tibalin la yubda'u bihi bilhamdulillah bahwa aqta'u cenah gitu kan aya istilah gitu. Bahwa ajdamu ini nyebutkeun. Jadi naon wae perkara anu teu dimimitian ku hamdulillah, teu dimimitian ku bismillah oge kaya eta perkara teh aqta'u cenah gitu. Eta perkara teh jadi pegat kurang barokahna gitu.
Sambil ngaropinya, sambil ngaropi. Oh. Amma ba'du anapon dina sabadana nyebat bismillah alhamdulillah sholawat sinarang salam ka Kanjeng Nabi Muhammad. Itu lamun ditakdirkeun mah jadi amma ba'dal basmalah walhamdulillah gitu. Jadi mudhof aya mudhof ilaihan di dinya teh. Aya mudhof ilaihan gitu nya. Asalna mah. Ngan si mudhof ilaihna dibuang cenah kitu nya. Nah, lamun mudhof ilaihna dibuang gitu. Jadi basmalah walhamdalah nama dibuang. Nah, sabadana dibuang kitu nya. Bari diniatan dibuangna teh gitu. Tah bari diniatan. Sedengkeun lamun aya mudhof ilaih dibuang bari diniatan tah maka kudu dimabni domahkeun si mudhofna teh. Wad mumbinaan ghaira in adim tama lahu udi panawiyan ma udima gitu. Nah, orang teraskeun. Pahada ta'ari teh syarhun eta teh hiji syarah talaba anu nyupri hukan eta sarah miniti kuring saha ba'dul muhibbina gitu sapalihna jami anu mikaresep gitu. Jami anu naon istilahna anu nya anu pro lah gitu. Anu resep ka kami gitu, anu pro ka kami gitu aya anyungkeun cenah ka kami. Nah kitu nya para ulama mah. Jadi ku ilmu na teh jadi ku masyarakat terang kana ilmu na teh gitu. Nyungkeun hoyong pangsarahankeun ieu gitu. Hoyong pangjelaskeun ieu gitu. Gitu. Ulama. Jadi jami-jami anu ieu teh nyungkeun ka jami-jami anu ngartos gitu. Ala risalati nyarahan ala risalati kana hiji risalah al muta'alliqati anu cumantel bi umuri zaujaini kana pirang-pirang urusan suami istri gitu. Kitunya. Jadi cek musannif teh ieu teh hiji syarah anu disungkeun ku sawarehna muhibbin gitu. Nyarahan kana hiji risalah anu cumantel kana urusan kana perkara-perkara anu sangkut paut jeung suami istri gitu. Alati anu sonnapa anu ngarang atawa nyusun hakana eta risalah sahabadun nasihina sapalihna ulama-ulama anu nganasehatan. Anu tos dikarang ku sapalihna nasihin gitu, nusok nganasehatan gitu. Meureun karek berupa matan tadi sarahan weh meureun gitu ku musannif teh gitu tah. Wasama itu sareng ngangaranan kuring ha kana eta risalah. Gitu. Enakeun nama lamun ha teh kana risalah da muannasnya tapi ari enakeun secara ieu nama enakeun teh kana syarah ka dieu tah. Ngangaranan kuring ha kana eta syarah. Tapi lamun sarah mah kudu nahwu meureun kitu eta teh. Dakar uqudal lijaini itu kana ngaran uqudul lijain cenah kitu fi bayani huquqiz zaujaini dina ngajelaskeun hak-hakna suami istri. Jadi sarah uqudul lijain meureun kitu. Atawa meureunnya tiasa wae jadi musannif teh nganamian kana eta risalah teh nami risalahna teh uqudul lijen tah. Jadi ieu teh kitab ieu teh syarah uqudul lijen gitu. Wa arju sareng ngarep-ngarep kuring minallahi ti Gusti Allah taala barinya tangah jalur Allah al-i'anata kana pertolongan. Nyungkeun ka Allah kana pertolongan wal ikhlaso sareng kana kaikhlasan wal qabula sareng kana panampian wa naf'a sareng kana kamanfaatan bihi kana eta syarah gitu.
musannif teh ngadoa kitunya mudah-mudahan gitu Allah teh maparin pitulung, maparin kaikhlasan, maparin panampian, maparin kamanfaatan kana eta sarah gitu. Gitu sebenarnya. Bijahi sayyidina ku kaagunganana ku kaberkahanana Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ajwajihi sareng ku kaberkahanana ku kaagunganana istri-istri Nabi, wa dzurriyyatihi sareng keturunan-keturunan Nabi cenah kitu nyungkeun ku eta. Ku barokahna Kanjeng Nabi, ku barokah istri-istri Nabi, ku barokah keturunan-keturunan Nabi. Wa hizbihi, nah gitu. Wa hizbihi sareng naon pengikut gitulah hizbun teh. Hizbihi sareng pengikut-pengikutna Kanjeng Nabi gitu. Wa ahdaitu sareng ngahadiahkeun kuring zalika kana eta syarah teh lil walidaini, ganjaranna teh lil walidaini pikeun indung bapa kuring dihadiahkeun kangge ibu ramana gitu. Rojian barianan anu ngarep minallahi ti Gusti Allah taala bari nyata ngahajalur Allah gufrana dzunubihi ma kana ngahampura dosa-dosana eta walidain. Wartipa ada rojatihi ma sareng kana diangkatkeun atawa diluhurkeun darajatna eta walidain gitu. Dietakeun kangge ibu ramana meureun kitu nya ganjaranana teh. Masyaallah nya. Ari ku ayeuna ku barokahna ilmu napi, ku barokahna ilmu manfaat mah. Jadi ibu rama oge kaangkatkeun darajatna teh gitu. Kaangkatkeun darajatna, kaangkatkeun ayeuna naon pangkatna gitu. Bahkan ngiring kadoakeun. Jadi orang tua teh ngiring kadoakeun. Matak urang kedah kersa, kedah hoyong gitu gaduh putra anu soleh, anu tiasa ngaos kitu nya. Kaangkatkeun darajatna. Kaangkatkeun darajatna cenah kitu. Annahu yen saestuna Gusti Allah taala bari nyata ngajar Allah teh wasiul magfirati eta teh anu luas panghampurana, anu lega panghampurana. Wa arhamur rahimina sareng anu pang naon anu pang mikanyaahna ti pirang-pirang anu nyaahan gitu. Allah anu paling nyaahan mah nya. Nu pang legana panghampura anu pang nyaahanana ti pirang-pirang anu nyaahan. Lamun ditapakuran mah nya wasiul magfirah teh masyaallah nya. Allah teh lega panghampurana ka urang teh gitu, luas panghampurana teh gitu. Henteu sempit Allah mah nya. Hampuraan maha anu ngahampura Allah mah gitu ka urang teh gitu. Nya sok we bayangkeun ku urang tapakuran gitu nya. Tapakuran tos sabaraha kali urang ngamaksiatan ka Allah gitu. Tos sabaraha kali urang codeka ka Allah gitu. Allah Akbar, tapi Allah mah ka urang teh tetep we ngahiap. Nah gitu aya bahasa kitu nya. Ngahiap ka urang teh kunaon ku nyelecepkeun hoyong deui salat. Nyelecepkeun hoyong deui ibadah, nyelecepkeun hoyong deui tahajud. Nyelecepkeun urang teh hayang tobat eta teh kan ku Allah eta teh. Padahal mah urang teh geus gawe maksiat, geus gawe codeka gitu. Terus damel codeka ka Allah teh gitu. Nya urang makan lamun urang jadi jalmi gitu biasa ka seseueuran jalmi. Lamun misalkeun aya nu codeka ka urang teh kan urang mah sok tara daek ngahiap gitu. Boroah ngahiap atau ngahayukeun gitu. Nanya oge sok hoream kan urang mah gitu. Di kajalma nu codeka ka urang mah gitu. Tapi Allah mah nya
urang sabaraha kali ngamaksiatan ka anjeunna, sabaraha kali ngacodekaan ka anjeunna ge Allah mah nyelecepkeun deui, ngahiap deui, hayu ka dieu. Deukeut deui jeung kami. Hayu ka dieu menta deui ka kami gitu. Teh legana panghampura Allah. Terus wa arhamur rahimin, anu nyaahan ti pirang-pirang anu nyaahan. Allah mah anu pangmikanyaahna ti pirang-pirang anu nyaahan. Eleh sadayana oge. Ya. Nyaahanana kolot kanu jadi budak, eleh ku kanyaahna Allah mah. Nyaahna guru kanu jadi murid, eleh ku kanyaahna Allah mah sadayana oge. Nyaahna kabogoh kanu jadi kabogohna. Eta ge nya eleh eta oge. Eleh tau nya. Sakumaha itunya sakumaha ageungna kanyaah makhluk ka makhluk sejen, eleh we ku kanyaahna Allah mah. Nya sok perhatikeun ku urang, sok tapakuran. Kanyaahna makhluk mah nya kadang terbatas. Kanyaahna makhluk gitu. Kanyaahna makhluk mah sok kadang terbatas. Model ayeuna urang nyaah gitu ka hiji naon ka hiji jalmi atau ka hiji ieu gitu. Daek mere, daek masihan gitu. Daek manggeunggeureurkeun, daek nganasehatan, daek ngahiap. Tapi ari pas nalika ayeuna aya masalah mah kitu nyieun codeka kitu eta si jalma teh urang teh tara daek mere teh kitu. Tara daek ayeuna ngahiap teh gitu. Aya masalah mah kitu. Boro hayang mere cenah meureun ari nyieun masalah jeung urang mah cenah kitu meureun nya. Boro hayang mere cenah kitu kan ari jalma mah kitu, jalmi mah makhluk mah kitu. Berehan nyaahan nah teh gitu ditingali tergantung karena situasi gitu. Lamun jeung deukeut jeung manehna daek mere kan gitu. Lamun jauh mah nya teu daek mere gitu. Gitu kan ari makhluk mah tah. Eta teh naon nyaahanana makhluk mah terbatas gitu. Tapi ari nyaahana Allah mah sok ku urang tapakurannya. Nyaahana Allah ka urang teu ditingali ayeuna urang teh gawe codeka teu ka Allah, gawe maksiat teu ka Allah, gawe taat teu ka Allah. Allah mah rek urang migamel taat, rek urang midamel maksiat, angger we nganikmatan ka urang teh. Angger we ngahiap ka urang teh gitu. Bageuranana Allah tak ka urang gitu. Allahu Akbar. Tak pantes itu bahasana ge arhamur rahimin, anu nyaahan ti pirang-pirang anu nyaahan. Qala ngadau saha musannif itu. Musannif teh anu nyusun ieu kitab gitu. Mana? Syakarallahu sa'yahu, syakaro muga ngabales hari asal nama syakaro teh muga nyukuran gitu. Berterima kasih atulah gitu. Syakaro teh gitu. Lamun urang mere sesuatu tak berterima kasih sakeun anu dipasihanana teh ka urang gitu. Ieu mah maksudna Allah berterima kasih ka urang gitu. Syakaro muga naon atunya berterima kasih. Ya maksudna mah ngabales gitu. Ngabales sa Allah Gusti Allah sa'yahu gitu. Karena usahana eta musannif muga Allah teh ngabales. Ngucap bismillahirrahmanirrahim karena ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahim Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah tur anu maparina nikmat alit di akhirat unggul. Musannif teh ngucap kana bismillah heula. Ilam kudu nyaho anjeun anna basmalata kana yen saeusna bismillah teh katsiratul barokati. Eta teh anu seueur barokahna. Bismillah teh seueur barokahna. Man ari sahaning jalma zakaro eta nyaritakeun. Eta si man ha kana eta bismillah hasolata hasil lahu pikeun eta si man naon al ma'mulu sakabeh perkara anu di Arab gitu, anu dicita-citakeun.
Aya bahasa kitu, man dzakaroha hasalalahul ma'mul. Saja manu sok ngadzikirkeun bismillah maka bakal hasil sakabeh perkara anu dicita-citakeunana, anu dipikaarep-arepna. Wa man jeung ari sahaning jalma wadzoba eta ngamuadzobahkeun. Ngamuadzobahkeun teh ngabiasakeun eta si man alaiha kana eta maca bismillah hadzo tah gitu. Hadzo tah bakal atawa hadiah meureunnya hadiah tah bakal ngamenangkeun eta si man bil qabuli kana panarimaan gitu. Mun ngabiasakeun bismillah, ngabiasakeun maca bismillah kana teh amal-amalna teh bakal ditampi gitu. Kila dicarioskeun naon annal kutuba, ucapan annal kutuba, kutub tanya. Ieu lamun teu aya alif, lamun teu aya alifan saentos ta'na, tah jadi dibacana teh kutuba gitu. Entong kitab. Lamun saentos ta'na teh teu aya alifan. Kila dicarioskeun ieu teh enakeun nama innal kutuba ieu teh kudu nama. Sabab di dieu jadi mahkiat kaol ya, sedengkeun cek alpiyah lamun inna jadi mahkiat kaol mah kudu dikasrohkeun. Taksir pil ibtida wa fi bad'is silah wa haitsu inna liyaminin mukmilah au hukiyat bil qawl tah teh kudu nama innal kutuba enakeun. Innal kutuba saestuna pirang-pirang kitab Gusti Allah al munazzilata anu diturunkeun minas sama'i ti langit ilal ardi ka bumi mi'atun wa arba'atun eta teh 104. Mi'atun eta 100 wa arba'atun sareng 4. Mi'atun wa arba'atu suhupin eta 104 suhup. Nah, gitu. Atawa mi'atun wa arba'atun eta 104 gitu atuh. Itu meureun. Jadi kitab-kitab anu ku Allah diturunkeun ti langit ka bumi teh eta teh cek sapalihna kieu teh aya nu nyebatkeun eta teh 104 kitab anu diturunkeun ku Allah ti langit ka bumi teh. Suhupu syithin ari suhupna nabi syith situna eta teh 60 tah. Suhupna nabi sis aya 60 sadayana gitu. Suhupna nabi sis aya 60 gitu. Terus non wa suhupu Ibrahimah sarang ari suhupna Nabi Ibrahimah salasuna eta teh 30. Wa suhupu Musa sarang ari suhupna Nabi Musa mah itu qabla Taurati dina samemeh kitab Taurat asyaratun eta teh aya 10. Nah, aya 10. Wa Tauratu sarang Tauret wal Injilu sarang Injil wa Zaburu sarang Zabur wal Furqanu sarang Al-Qur'an. Tuh. Berarti 60 ditambah 30 80. 80 suhub Nabi Musa 10 jadi 100 tambah Taurat, Injil, Jabur, Quran jadi 104 sadayana. Quran naon kitab anu diturunkeun ku Allah ka di langit ka alam dunia teh sadayana aya 104. Nah tuh nya jadi apal urang teh. 60 suhubna Nabi Sis, 30 suhubna Nabi Ibrahim, terus 10 suhubna Nabi Musa, terus Taurat, Injil, Jabur, Al-Qur'an. Gitu sadayana. Wa ma'ani kullil kutubi sareng ari maknana saban-saban kitab. Sadayana kitab anu tadi 104 teh majmu'atun eta teh anu dikumpulkeun pil Qur'ani dina Al-Qur'an. Tah sadayana kitab anu 104 anu diturunkeun ku Allah teh eta teh sadayana oge makna-maknana teh aya dina Al-Qur'an. Tercakup kakumpul dina Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani sareng ari makna-makna Qur'an teh majmu'atun eta teh anu kakumpul pil Fatihati dina Fatihah. Tah mana makna Al-Qur'an eta teh kakumpul teh dina Al-Fatihah.
104 kitab kakumpul dina Quran. Makna-makna Quran anu 114 surat kakumpul dina surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati sareng ari makna-maknana Fatihah majmu'atun eta teh anu dikumpulkeun fil basmalati dina bismillah. Makna-makna Fatihah anu 7 ayat teh tah kakumpul nama dina bismillah. Wa ma'anil basmalati sareng ari makna-maknana bismillah majmu'atun eta teh anu dikumpulkeun fi baiha dina ba'na eta bismillah. Tah aya teh dina ba'na. Gitu aya keterangan kitu. 104 kitab anu ku Allah diturunkeun ti langit ka bumi kakumpulkeun makna-maknana teh dina Al-Qur'an. 114 surat eta Quran dikumpulkeun makna-maknana teh dina hiji suratnya eta surat Al-Fatihah. 7 surat Al-Fatihah tah anu 7 ayat maksudnya 7 ayat Fatihah teh makna-maknana teh terkumpul dina bismillahna. Bismillahirrahmanirrahim tah makna-maknana teh kakumpul dina ba'na gitu. Dina ba'na. Allahu akbar. Wa kana sareng buktos sahabadul ulama isapalihna pirang-pirang ulama as-solihina anu saroleh gitu. Asoba eta ngeunaan huka itu ba'dul ulama itu naon marodun teu damang gering syadidun anu banget gitu. Aya kisah ieu teh aya cerita, aya hikayat, aya sapalihna ulama anu soleh gitu. Jadi kakeunaan ku teu damang anu banget gitu. Kakeunaan ku teu damang penyakit gitu. Naon teh? Ajazul atibbai. Tadinya mana? Ieu teh. Nya. Ajazul atibbai. Itu. Anu ngahesekeun gitu. Ka pirang-pirang dokter gitu. Atibba jamatina tabib. Jadi ngahesekeun ka dokter oge teh anu tiasa ngadamangkeun. Atafakaro teras weh tafakur eta saha eta ba'dul ulama teh ya. Teras tafakur eta ba'dul ulama teh fi ba'dil ahyani dina sapalihna naon dina sapalihna pirang-pirang waktu gitu. Tilkal ibarati kana itu ibarat. Merenung gitu tapakur ngemut-ngemut kana eta bismillah. Itu kana eta ibarat anu tadi teh kana eta bahasa anu tadi. Meureunnya kana bismillah teh pawadoba teras we ngabiasakeun eta si ba'dul ulama gitu. Pawadoba teras we ngabiasakeun eta ba'dul ulama ala basmalati kana maca bismillah min goiri adadin kalawan ku henteu nganggo bilangan teu diitung-itung gitu. Mahsurin anu karingkeus gitu. Jadi teu diitung lah intina mah. Teu diitung ku bilangan tertentu gitu. Pasyafa teras weh ngadamangkeun huka eta ba'dul ulama saha Allah Gusti Allah taala bari nyata jalur Allah bi barakatiha ku barokahna bismillah. Tuh nya ku barokahna bismillah aya sapalina ulama anu kakeunaan ku panyakit anu banget hese didamangkeunana teras weh eta si sapalina ulama anu saleh teh ngadawamkeun ngabiasakeun gitu maca bismillah tanpa diitung-itung pek mah damang tuh nya gitu. Wahukia sareng dihikayatkeun naon annam ro'atan yen saestuna hiji awewe kana eta bukti laha eta tetep pikeun eta imro'ah itu saha zaujun hiji suami munafikun anu munafik. Aya hiji hikayat ye, aya hiji istri. Tah istri eta teh ngagaduhan suami anu munafik.
Wakanat sareng bukti eta imro'ah teh taqulu eta nyarios eta imro'ah ala kulli syai'in gitu. Kana saban-saban perkara. Nah, gitunya. Min qaulin tina buktina ucapan au fi'lin atawa tina buktina padamelan. Ngucap bismillahi kana ucapan bismillah. Pakola teras we ngadawu saha zaujuha suami na eta si imro'ah gitu. La af'alanna ma akhjalaha. Nah, gitu. La af'alanna. Jadi meureun ieu teh si suami na teh ngucap dina hatena gitu. Pakola teras we ngucap saha zaujuha suami na eta si imro'ah laap alana yakin rek migawe saestuna kuring makana perkara ahjilu. Itu merenya ahjulu atawa ahjilu merenya gitu. Ahjilu anu matak ngerakeun kuring haka eta imro'ah bihi ku eta mah gitu. Nah, jadi kuring teh cenah rek naon rek migawe hiji pagawean anu si istri eta teh gitu. Si istri na teh matak jadi isineun gitu. Pada paat teras we masrahkeun eta si suami gitu. Eta si zawaj teh ya. Ilaiha ka eta imro'ah. Nah. Naon teh? Surrotan. Surrotan. Kana hiji naon? Hiji kantong gitu. Nah, terus we si suami eta teh masihkeun ka eta istrina teh hiji kantong. Waqala sareng ngadawuh eta si zawaj ihfaziha kana lapan ihfaziha. Ihfadi heg jaga ieu. Ihfadi kudu ngajagaan anjeun awewe kana eta surroh kana eta kantong. Pawa doa teras we nyimpen eta si istri si imro'ah teh hakana eta surroh pimahalin dina hiji tempat gitu, disimpen dina hiji tempat. Wa gotot gitu sareng nutupan eta si imro'ah hakana eta surroh teh ya. Nah, ditutupan we gitu tah. Jadi si suamina teh meureun nitipkeun kantong sok ieu simpen ieu kade jagaan. Disimpen we ku istrina teh di hiji tempat terus ditutupan. Pagopala. Nah, pagopala teras we pagopala teras we naon pagopalat beureun ieu teh enakeun namanya. Pagopala. Apa yang tadi? Apa di etanya? Oh. Pagopala teras we naon? Jadi nya mopohokeun eta jaoj hakana eta surroh
wahoda sareng nyokot eta si jawoj teh si suamina teh asurota kana eta kantong waroma sareng ngalungkeun eta si jawoj hakana eta surah pibirin gitu dina hiji sumur pidarihi dina imahna eta si jawoj. Terus si suamina teh terus sabadana disimpen ku istrina teh gitunya si kantong teh disimpen. Ini dihilapkeun atawa jadi pas ayeuna lengah si istrina teh gitu. Hilap kana eta kantong teh. Dicanak ta kantong teh ku si suami eta teh padahal mah anjeunna anu nitipkeun teh. Alungkeun we ka sumur gitu. Sumatolaba teras we nyupri eta si jawoj hakana eta surah minha ti eta si awewe gitu. Ti eta si imro'ah ti istrina teh pajaat teras we dongkap itu awewe ila mahaliha ka tempatna eta surah waqalat sareng ngucap eta si imro'ah bismillahirrahmanirrahim kana ucapan bismillahirrahmanirrahim. Pa amaro teras we marentah sa Allah Gusti Allah taala barinya tanggal jalur Allah Jibrila ka malaikat Jibril alaihi salam alaihi tetep muga ka malaikat Jibril assalamu alaikum salamatan marentah ayun zila itu atawa ayang zila kana yen turun eta malaikat Jibril sarian bariana anu gancang wa yu'ida sareng yen ngabalikeun eta malaikat Jibril kitu meureunnya. Asurrota kana eta kantong ila makaniha kana tempatna eta suroh. Pawa doa teras we nyimpen naon ya duha panangan eta si imro'ah lita khuda karena supaya rek nyanak eta si imro'ah kana eta suroh kana eta kantong teh pawajada teras we manggihan eta si imro'ah kana eta suroh kana eta kantong padahal mah tos dialungkeun ka sumur ku istrina teh ketika pananganna bade ngarabaan eta kantong teh ternyata aya gitu kama wadoat kama bari teu beda sapertikeun perkara wadoat anu geus neundeun eta si imro'ah kana eta emak pa akhodat teras we nyanak eta si imro'ah kana eta surah kana eta kantong teh wana walat jeung ngarawatan eta si imro'ah kana eta surah ila jaujiha ka suamina eta si naon ka suamina eta si imro'ah gitu. Tawan nawala teh jadi nyerahkeun gitu. Pasihkeun meureun ka suamina. Pata ajabat teras we narima heran narima naon kaget gitu. Itu si jawaj min dzalika tina lantaran itu kajadian goyata ta'ajubi kalawan antek-antekna kaget kalawan kaget pisan gitu. Wa taba sareng tobat itu si jawaj ilallahi ka Gusti Allah taala barinya tanggal jalur Allah min nifaqihi tina sifat munafekna itu si jawaj. Jadi kieu inti ceritana mah kieu nya. Jadi ceritana teh aya hiji istri eta teh ngagaduhan suami anu munafik. Jadi ngagaduhan sifat munafik. Tah si istri eta teh gitu sok ngabiasakeun kitu lamun rek midamel hiji perkara rek ucapan rek padamelan gitu sok ngabiasakeun ngucapkeun bismillah heula gitu. Tah terus we ku si suamina eta anu munafik teh dek bade di naon atunya diheureuyaan lah gitu. Wah ku kuring rek di naon rek didamelkeun eta si istri kuring teh anu sok hayo hoyong ngucapkeun bismillah teh rek sina jadi isineun gitu. Nah, kitu rek diheureuyaan kitu cenah. Teras we si eta si suami anu munafik teh masihkeun ka eta istri anu soleh teh anu sok ngucapkeun bismillah teh hiji kantong gitu. Ye nyi meureun ieu kantong kadenya jagaan gitu. Tong ulah sina ical ta si suami anu munafikna teh
pasihkeun we tah si kantong teh ka istrina, teras we ku istrina teh disimpen di hiji tempat, teras we ditutupan. Tah ketika ayeuna si istri eta teh tos mulai nyerada hilap gitu, tos mulai lengah, eta si kantong teh dicanak ku suami anu munafik eta teh. Ongko anjeunna nu nitipkeun tapi anjeunna nu nyanak, terusnya dialungkeun we ka sumur gitu. Nah, maksudna mah supaya isineun meureun eta si istrina teh gitu. Kamana cenah meureun kantong teu aya gitu. Nah, dialungkeun tah ku suamina anu munafik teh gitu. Teras we nyungkeun sumatolaba teras we nyungkeun eta si jawaj teh disungkeun. Jadi si suami eta teh, "Nyi, mana meureun kantong teh?" gitu sumatolabah teh gitu. Teras we nyungkeun eta si jawaj hakana eta surah teh. Min hati eta si jawjah meureun kitu eta teh. Jadi si suami teh nyungkeun, "Nyi, meureun mana kantong teh?" gitu. Tah satos kitu teh. Teras we si istri eta teh pajaat ila mahaliha, si istri eta teh dongkap ka tempat anu tadi nyimpen kantong teh. Terus ngucap bismillahirrahmanirrahim cenah kitu. Pas bade nyanak eta kantong teh. Terus Allah teh miwarangkeun malaikat Jibril supaya engal turun bari naon bari gancang terus balikeun ta eta kantong teh ka tempatna gitu. Ketika ayeuna si istri eta teh nyimpen pananganna keur nyanak eta kantong, pek mah nya aya kantong eta teh diuihkeun padahal mah ku si suamina teh tos dialungkeun ka sumur gitu. Gitu diuihkeun we gitu tos kitu teh fa akhadatha wa nawalatha dipasihkeun we ka suamina tah ieu meureun akang we enten kantong teh gitu. Heraneun tah eta si suamina teh gitu. Nah ada tadi teh geus dialungkeun meureun tadi teh tos dialungkeun ka sumur gitu. Heran barokah sok ngucapkeun bismillah cenah gitu. Ku kaanehan eta teh si suami eta teh nepikeun ka ayeuna naon tobat tina sifat munafikna. Oh gitu. Alhamdulillah kagoknya salit di. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah, hamdan kalawan puji nastaftihu anu bisa mukakeun kami bihiku eta hamdun al khairati kana pirang-pirang atawa nastaftihu anu bisa menta mukakeun kami bihiku eta hamdun al khairati kana pirang-pirang kaalusan. Ayenat lubu tegas nama nyuprih kami bidzalikal hamdiku itu pujian al fathah kana mukakeun lil khairati kana pirang-pirang kaalusan gitu tuh. Muji musannif teh gitu kalawan pujian anu tiasa mukakeun ka sayan gitu. Wan nasrota benernya. Wan nasrota sareng kana pertulungan ala tahsilil fadilati kana ngahasilkeunana pirang-pirang kautamaan. An-nafahati, an-nafahati tur non an-nafahati anu pirang-pirang kaunggulan an-nafahati anu naon sareng karunia lah itu nafahat teh. Ayenat lubu tegas nama menta kami bidzalikal hamdiku itu pujian teh al fathah kana mukakeun lil atoya kana pirang-pirang berean wan nasrata sareng kana pitulung ala tahsiliha kana ngahasilkeunana eta nafahat gitu. Ngahasilkeunana eta naon tadi karunia gitu. Wassalatu sareng ari rahmat Allah ay rahmatullahi tegas nama ari rahmat Allah al makrunatu anu dibarengan bitaqdimi ku ngagungkeun lil anbiya'i ka pirang-pirang nabi. Gitu. Wa mutlaqur rahmati sareng ari ngamutlakeunana rahmat
li ghairihim kasalianti eta anbiya. Jadi ngamutlakeun teh jadi sami rahmat oge ka salianti nabi oge didoakeun gitu. Wa du'a sareng ari ngadoakeun bi khairin kana kaalusan minal ibadati pirang-pirang hamba. Wassalamu sareng ari kasalamatan Allah ayat tahiyatullahi tegas nama ari rahmat Allah. Gitu. Ari rahmat Allah. Ala enon al uzma anu pohara anu agung. Wa huwa sareng ari itu salam teh ta'zimun eta teh pengagungan lil anbiya ika pirang-pirang nabi gitu. Kama yuhyi bari teu beda seperti tos naon atawa kama yuhayyu bari teu beda seperti tos naon keun atunya yuhayyu teh jadi ngahormat saahaduna salah siji urang sadayana doe pahu ka tamuna eta ahad. Nya. Wa talabul ibadi sareng nyuprihna pirang-pirang hamba lidzalika kana eta salam gitu. Ala sayyidina sana eta tetep muga ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidil baroyati anu jadi gustina Sayyidil barokati anu jadi gustina pirang-pirang makhluk baroya. Airaisil makhlukati tegas nama sa anu jadi pemimpina pirang-pirang makhluk. Wa ala alihi sareng ka keluargina Kanjeng Nabi ayat baihi tegas nama anu turut ka Kanjeng Nabi alal imani netepan kana iman. Walau sok sanajan bukti eta atba teh usotan. Usot jamatina asin romin. Romin dijamakeun jadi rumatun, asin jadi usotun. Kama qala alpiyah pinah wiro min dzutirodin pu'alah gitu. Pu'alatun, usoyatun. Walau sok sanajan bukti eta atbaihi teh usotan eta teh pirang-pirang anu sok gawe maksiat. Rahmat Allah mu sareng kasalamatan Allah tegas nama panghormatan Allah gitu. Eta tetep muga ka Gusti urang sadayana nyata Kanjeng Nabi Muhammad anu jadi gustina pirang-pirang makhluk. Teras ka keluargina teras weh wa sahbihi nah kedapnya ieu na wa sahbihi ta ieu sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad. Wahum sareng ari itu sahabat teh al mujtamiuna eta teh anu narima pakumpul kabeh bi nabiyina sarta nabi urang sadayana Muhammadin nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukminina barianan anu iman kabeh walau sok sanajan bukti pakumpulna teh lahdotan eta sakeudeungan tanu disebut sahabat teh eta jalmi anu pernah pakumpul sareng Kanjeng Nabi Muhammad bari iman sok sanajan sakedap. Al-a'immati benernya al-a'immati anu jadi pirang-pirang imam gitu, anu jadi imam lah gitu. Terus non al-muqtadi bihim dianya al-muqtada anu diturut al-muqtada bihim anu diturut lah gitunya. Pi umuri dini dina sakabeh pirang-pirang urusan agama. Pi umuri dini dina sakabeh pirang orang teh ngiring ka sahabatnya. As-siqati tur anu
anu kapercaya gitu. Fiha dina eta umuriddin, dina eta urusan agama gitu. Amma ba'du. Amma ba'du wallahu alam bissawab. Tos heula nya sakitu heula, mudah-mudahan tiasa mayeng urang ngaos naon kudu lijen ngamutolaah kitu nya. Supaya orang paham jeung tiasa ngamalkeun kapalih dituna kana naon-naon wae hak-hak sareng kawajiban-kawajiban suami istri. Atuh lamun kangge pameget beureun kitu janten urang jadi terang kana kawajiban sareng hak-hakna suami teh naon wae gitu. Lamun istri atuh beureun kitu janten terang kana ayeuna naon wae hak-hak sareng kawajiban-kawajiban anu jadi istri naon wae gitu. Ku urang ngaos mah gitu. Nah, tinggal amma ba'du nya tah mungkin urang teraskeun amma ba'du. Mudah-mudahan ieu rekamanana tiasa disimpen ya, tiasa disimpen ku abi meureun urang cobian di-upload dina YouTube nya. Pami ieu mah dina YouTube. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan aya manfaatna anu terutamina mah nya naon urang tiasa ngamalkeunana kitu nya. Sing digampilkeun tiasa ngamalkeunana. Kitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan mulai lagi? Orang biasakeun enjing-enjing atunya pami aya waktos mah pamita aya wagelan enjing-enjing we kitu tah orang biasakeunana. Sameme ka kelas eta acan ka kelas gitu nya. Orang biasakeun ngaos kudu lijen gitu tah. Tapi nya enjing-enjing